Bismillahirrahmanirrahim. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad ta'alau kadarieu aranjeun kabeh ajlu rek macakeun kaula makana perkara haroma anu geus ngaharamkeun saha rabbukum pangeran aranjeun kabeh alaikum karanjeun kabeh mufassiratun tegasna rek ngajelaskeun Allah tusyriku kana yen teu meunang malusrik aranjeun kabeh bihi bagus ya Allah sayan kana hiji perkara wa ahsinu jeung kudu garawe hade aranjeun kabeh bil walidaini kanu jadi indung bapa ihsanan kalayan gawe hade anu sanyatana ihsanan kalayan gawe hade anu sanyatana wala taqtulu jeung teu meunang maraehan aranjeun kabeh auladakum kanu jadi budak-budak aranjeun kabeh maraneh kabeh bil wadi kuri ruang kerepes min himlakin tina arah min ajli imlakin tina arah sieun fakir fakrin tegasna tina sieun fakir tahopuna anu mikasieun maraneh kabeh kana kafakiran nahnu ari kaula
narjukukum eta nu ngarijian kamaraneh kabeh wa iyahum jeung kabudak-budak maraneh kabeh wa iyahum jeung kaitu pirang-pirang budak wala taqrabu jeung teu meunang ngadareukeun aranjeun kabeh al-fawahisa kana pirang-pirang kagoreng al-kabaira tegasna pirang-pirang dosa anu gede kazina sapertikeun ngalaksanakeun zina ma tegasna perkara doharo anu dohir anu tembong minha tina eta pirang-pirang kagorengan wa ma jeung perkara batona anu samar atanapi anu nyumput ae alaniyatiha tegasna anu namrak tina eta dosa tina kagorengan wasiraha jeung anu samar tina eta kagorengan wala taqtulu jeung teu meunang maraehan aranjeun kabeh an-nafsa kana awak-awakan allati anu aroma geus ngaharamkeun syaha Allahu Gusti Allah illa bil haqqi kajaba kalayan anu hak kalkiwadi sapertikeun kisos wa hadir ridati jeung hukuman murtad wa rajmul muslani jeung sapertikeun ngaranjam jalma anu jinah muhsan dalikum ari eta anu kabeh dicaritakeun al-madhkur tegasna anu dicaritakeun wasakum eta geus ngawasiatan kaula ya Gusti Allah kamaraneh kabeh bihi ku eta wasiat la'allakum supaya bukti maraneh kabeh tahkiluna
eta anu berpikir marane kabeh tatadabbaruna tegasna anu berpikir marane kabeh. Baca. Sameme ngajelaskeun ieu aya urang papai heula penjelasan ayat anu samemehna anu mana dina ayat anu samemehna mangrupakeun lirikan ti Gusti Allah anu kudu jadi bahan pikiran anu geus nyaritakeun Gusti Allah kana eta ayat. Anu mana ngajelaskeun tentang pernyataan jalma-jalma anu malalu syirik. Didawuh Gusti Allah sayaqulul ladina asrafu law sya'allahu ma asrafna. Bakal ngomong saur Gusti Allah jalma-jalma kufur, jalma-jalma anu marusyrik ka anjeun Muhammad. Pokna omongan eta jalma-jalma anu malusyrik anu kalupur teh lamun ngresapkeun Gusti Allah moal musyrik urang sararea lain ngan sakadar urang sararea hungkul tapi wala abahuna oge moal ngalakukeun kana pamusyrikan bapa-bapa urang sararea. Ieu omongan jalma-jalma musyrik. Tuluy deui ceuk maranehanana teh wala haramna misai
tuluy urang sararea moal ngaharamkeun tina dahareun atawa ingon-ingon nya. Ieu surat ieu teh pan ayat ieu teh sesuai dengan judul suratna surat Al-An'am. Yaitu ngajelaskeun tentang ingon-ingon anu diharamkeun ku saha? Ku jalma-jalma musyrik. Sebagaimana anu dilakukeun ku maranehanana ngaharamkeun kana bahiro. Bahiro teh nyaeta onta anu geus ngajuru 5 kali. Geus ngajuru 5 kali mah eta onta teh dimerdekakeun digunting ceulina. Teu meunang ditumpakan, teu meunang diuyuk atanapi dialak cai susuna. Diantep eta onta teh teu meunang didahar cai susuna jeung diteuteuk naon teh ceulina lantaran geus ngajuru 5 kali. Tuluy deui manehanana ngajadikeun naon teh saibah nya. Ari saibah mah nyaeta domba anu geus ngajuru 5 kali. Tuluy anu kalimat teh ngajuruna eta domba teh sajodo jalu jeung bikang. Maka eta jaluna kina eta anak domba teh dipersembahkeun ku maranehanana ka berhala maranehanana. Geus teu meunang diganggu gugat deui anu geus dibikeun ka berhala maranehanana teu bisa didahar, diharamkeun didahar. Tuluy aya wasilah. Hari wasilah mah nyaeta naon teh onta jalu anu naon teh hiji onta kitu nya. Hiji onta anu mana eta onta teh dipersembahkeun ku maranehanana ka pangeran maranehanana. Di mana maranehanana geus ngalakukeun kana hiji perjalanan anu jauh. Dinadarkeun eta onta keur pangeran maranehanana teu meunang didahar, teu meunang dipencit. Nah itu perlakuan Arab jahiliyah seperti demikian. Tuluy deui ngajadikeun ham nya. Ingon-ingon diantarana onta jalu anu geus ngareuneuhan onta bikang 10 kali. Eta onta jalu teh geus teu bisa diganggu gugat deui diantepkeun. Teu meunang ditumpakan, teu meunang didahar dagingna gitu. Eta onta jalu teh sabab geus dimerdekakeun lantaran geus ngareuneuhan bikang nepikeun ka 5 kali ngajuru eta naon teh onta bikangna. 10 kali ngajuru itu nepikeun ka ngareuneuhan eta onta jalu teh 10 kali ngareuneuhan onta bikang. Geus kitu eta onta jalu dimerdekakeun diantep teu meunang diganggu gugat. Cek maranehanana urang Arab jahiliyah teh moal ngaharamkeun urang sararea kana hiji perkara tina eta ingon-ingon. Maka Gusti Allah ngadau kadalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Ya Gusti Allah nya kitu deui sarua jalma-jalma nu teu heula ge kitu. Nya. Jalma-jalma nu musyrikin nu baheula ge kitu ngaromongna teh ketika geus meunang siksa ti Gusti Allah mah. Pokna teh abdi teh moal ngalakukeun kana pamusyrikan. Abdi jeung bapa-bapa abdi moal ngalakukeun kana pamusyrikan. Lamun dikersakeun ku Gusti Allah eta teh kituna teh lain naon teh lain itidar lain alasan tapi karena hatta daku basana karena manehanana geus ningali kana siksa ti Gusti Allah.
kitu nate lain pedah rumasa ngalakukeun kana perbuatan dosa lain ketika maranehanana geus ngasaan atanapi geus ngarandapan kana siksa ti Gusti Allah. Maka saur Gusti Allah marintahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, qul hal indakum min ilmi fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, nah aya disandingan marane kabeh teh tina kanyaho tina ilmu anu ngajelaskeun tentang haramna ieu naon teh ieu dahareun ieu ingon-ingon prak geura tembongkeun eta naon teh kanyaho teh ka urang sararea henteu ari maraneh kabeh kajaba nuturkeun kana sangka anu salah nya kana hayalan hungkul. Berbeda jika zaman ayeuna sok aya jalma nu nyuguh keneh keur eyang nyuguh keur bangsa jin eta teh ngan nganaon teh ngan prasangka hungkul hayalan hungkul. Da cirina cikopina masih keneh angger keneh teu diuyup ku jin teh da puguh jin mah teu beukeun cikopi nya eta mah hayang nyasarkeun jelema wae supaya jelema teh mere naon teh susuku mikeun dahareun dibikeun ka jin. Cirina deui eta gudang garam merahna teh anger sabungkus keneh nu nyeundeut jin mah da tara udut nya tuluy eta cai dogan ge sarua eueuh nu nguyup masih keneh anger eta cai dogan teh pinuh keneh tuluy bakakakna ge masih keneh weuteung keneh nya. Lamun nya teh mah bener maneh boga kanyaho ceuk Gusti Allah saur Kangjeng Nabi Muhammad sok tembongkeun kanyaho teh ka urang sararea da maraneh kabeh mah ngan sakadar nuturkeun kana sangka salah ngan sakadar bayangan dipapantes hungkul ku maraneh kabeh ngahalamkeun kana eta dahareun. Jadi perbuatan Arab jahiliyah hampir diturutan sakapun ku jalma kiwarinya. Nyeun susugu atuh jeung dibikeun ka jin kaurangkeun we susugu mah. Nya diseuneut meureun gudang garam beureumna jeung cikopi hideungna kitu dihijikeun. Nya eta geus mikeunan dahar. Nah itu perbuatan-perbuatan naon teh Arab jahiliyah seperti demikian. Anu terkadang perbuatan Arab jahiliyah teh sok dituturkeun dipigawe ku jalma kiwari ngan peda kitu ye. Ari Arab jahiliyah mah jelas seperti anu dicarioskeun dina ayat suci Al-Qur'an, ari jalma nu jahiliyah kiwari mah rada samar-samar. Dan malum fotokopianana ari fotokopi itu tidak sejelas aslinya. Saur Gusti Allah teh deui ngadawukeun wa in antum illa tahrusun jeung teu ari aranjeun kabeh maka jaba eta nu ngabarohong hungkul ngabohong jijienan hungkul ngaharamkeun kana ingon-ingon tanpa aya dalil tanpa aya kanyaho itu. Maka dina ayat anu saterasna saur Gusti Allah teh ngadawukeun qul halunan te walau syaqul fanillahul hujjatul balighah
bejakeun ku anjeun Muhammad kaeta orang Arab jahiliyah teh eta tetep kagungan Gusti Allah ari hujah anu sampurna mah hujah anu sampurna mah eta tetep kagungan Gusti Allah jeung bejakeun naon teh nyaeta hikmah naon teh hujah ti Gusti Allah anu sampurna teh nyaeta hikmah anu sampurna nyaeta dina mere hidayah ka jalma anu dituduhkeun ku Gusti Allah jeung nyasarkeun ka jalma anu disasarkeun ku Gusti Allah nah itu hujah anu sampurna mayahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida jelema anu dituduhkeun ku Gusti Allah diberi hidayah ku Gusti Allah pasti bakal menang pituduh ti Gusti Allah ngan jalma anu disasarkeun ku Gusti Allah moal manggihan kana jalan anu naon anu bener nya moal manggihan kanu ngurus nya anu nuduhkeun kana bener dasok bener kitu teh ari jalma dituduh hidayah na ku Gusti Allah da teu hayangeun cara kabitaeun batur arindit ngaji teu kabita teu hayang batur ngalaksanakeun amal soleh cara kabitaan setan naon margina eta teh ditutup hidayah ku Gusti Allah saur Gusti Allah teh walau syaa rabbuka lahadan nas walau lahadakum ajma'in lamun ngeresakeun Gusti Allah maka bakal mere hidayah ka sakamaraneh kabeh moal jadi jalma anu musyrik moal ngaharamkeun kana dahareun moal ngaharamkeun kana ingon-ingon lamun ngersakeun Gusti Allah kabehanana jalma diberi hidayah kabehanana pasti eta jalma teh moal aya di doraka saurang-urang nya dina pidahu Gusti Allah anu sanesna walau sa'arabuka la ja'alna sa ummata wahidah lamun ngersakeun pangeran anjeun Muhammad yakin bakal nyiptakeun manusia teh jadi umat anu sahiji kabehanana jadi jalma nu balagar kabeh nya ngan walaya jaluna mutalifina ila marahima rabbuka moal eureun-eureun jelema teh kabehanana ge beda-beda kabeh ihtilaf nya jalma ti mimiti diciptakeun nepikeun ka kiwari teu eureun-eureun beda paham beda-beda keyakinan beda-beda naon teh kahayang aya nu hayang bener wae aya nu sama sakali teu hayangeun bener teu kabitaeun ku bener aya ieu ihtilaf beda-beda kabehan nya moal eureun-eureun jalma nepikeun ka poe kiamah beda-beda kecuali jalma ilama rohima rabbika kecuali jalma anu menang rahmat ti pangeran anjeun eta jalma bakal aya dina jalan anu dipikarido ku Gusti Allah nya
maka saur Gusti Allah teh walidalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Saur Gusti Allah teh walidalika khalaqahum tah karna etana atuh Gusti Allah teh geus nyiptakeun manusia beda-beda teh. Aya nu musyrik, aya nu iman, eta teh diciptakeun ku Gusti Allah. Khalaqahum geus ngadamel Gusti Allah ka eta jalma-jalma. Teureun-eureun ikhtilaf, teureun-eureun beda pamadegan, teureun-eureun beda tujuan jelema teh nepikeun ka poe kiamat. Naon atuh hikmahna? Wa tamat kalimatu rabbika, geus sampurna dauhan pangeran anjeun, dauhan Gusti Allah ngadaukeun dina ayat suci Al-Qur'an. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya dauhan Gusti Allah sampurna dina Quran teh nya. Pangna di jelema diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda, aya nu iman, aya nu teu iman, aya nu musyrik. Aya nu taat, aya nu musyrik, aya nu naon teh iman, aya nu teu iman. Aya nu bener, aya nu salah. Nu ngaji wae ge aya nu daek ngaji getol, aya nu kedul wae ngajina teh aya, eta teh ngahaja ku Gusti Allah. Gitu. Supaya pastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Naun sababna saur Gusti Allah la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Yakin saur Gusti Allah kaula rek minuhanyaan kana neraka jahannam tireng-rengan manusia jeung jin rek dijejelkeun kana seuneu neraka jahannam ku Gusti Allah kabehana. Ieu pangna Gusti Allah naon teh ngajadikeun jalma beda-beda. Kecuali jalma anu meunang rahmat ti pangeran anjeun. Geus sampurna dauhan ku pangeran anjeun dina ayat suci Al-Qur'an, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Yakin Gusti Allah terek minuhannya teh Gusti Allah karena neraka jahanam teh tireng-rengan manusia jeung jin rek sina minuhan neraka jahanam. Numata keseh yang bener teh nya itu komo setan mah pangembung-embungeunana lamun aya jalma anu bener nya. Numatak digoda sedemikian rupa jelema ulah benar, digoda sedemikian rupa jalma ulah kabitaeun ku perkara nu hade da kana perkara nu hade matara panasanya. Aya batur getol ngaji sugan urang teh panas, tuh batur getol ngaji urang teh ngaji ieu lebar ieu henteu nya karena kahadean sabab jalma teh ku setan dipengkolkeun, pikiranna dibere angan-angan, dibere naon teh buayan keun bae maneh mah penting mah loba duit wae, loba duit. Nu penting mah maneh mah sukses wae, sukses kitu cek setan teh buayan setan. Nu penting mah sakola sing jujur, kuliah sing alus gitu pan. Bae ngaji mah teu bisa ceuk setan keun bae, nu penting mah loba duit. Jelema kiwari mah deung moal diambean, nu bisa ngaji mah beda jeung nu loba duit nya kitu.
Ieu buayan-buayan setan anu dibikin ka manusia supaya jalma ulah kabita ku kahadean nya dibere angan-angan padahal bukti nama kan teu bisa kitu nya pada bukti nama teu bisa kitu kajian boga gelar SS-an loba ge ari teu daek gawe mah moal meunang duit nya eta menang duit tina gelar henteu teu gari gawe henteu nu menang duit mah nu dagang nu digawe menang duit nya anu usaha menang duit pada intina mah sapertikeun kitu realita kehidupan nama kajen teuing umpamana gelar luhur ari eueuh kadaek mah teu boga duit kajen teuing sakolana seret S1 sarjana desa ari loba kadaek mah bakal boga duit ya harta nah iya buayan-buayan setan supaya jalma ulah kabita ku perkara anu hade sabab setan moal reureuh ngagoda manusia supaya manusia ulah kabita ku perkara anu hade dibere angan-angan itunya dibere naon teh andai-andai ku setan teh maneh lamun sukses mah jadi jelma beunghar bakal kieu bakal kieu bakal kieu ieu cek setan seperti itu nya nah eta kade eta geus naon perangkap setan jadi nuduhkeun kana naon kana sampurnana dawuhan Gusti Allah dina ayat suci Al-Qur'an wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain maka saur Gusti Allah teh ngadawukeun deui qul ta'ala qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza bejakeun ku anjeun Muhammad ka jalma-jalma Arab jahiliyah ka urang Arab jahiliyah jalma-jalma musyrikin kadieu kitu hadirkeun ku maraneh kabeh saksi maraneh kabeh anu nyaksikeun saestuna Gusti Allah geus ngaharamkeun kana ieu dahareun mana hadirkeun saksi-saksina tegasna jalma-jalma anu nyaksikeun kana yen Gusti Allah geus ngaharamkeun kana ieu ingon-ingon ya mana datangkeun kitu cek Gusti Allah teh marintahkeun ka Kangjeng Rasul maka saur Gusti Allah Muhammad pain sahidu pala tasad mahum di mana marane anu nyaksikeun nya dengan kesaksian palsu jijieun lah jelas iraha atuh Gusti Allah ngaharamkeun kana eta naon kana eta dahar maka pala tashad mahum di mana-mana manehna nyaraksikeun ulah nyaksikeun anjeun Muhammad sartana eta jalma-jalma musyrikin itunya sartana eta jalma-jalma musyrikin oge wala tatabi ahwa ahladina kadzabu bi ayatina anjeun Muhammad ulah rek nuturkeun kana kahayangna jalma-jalma anu geus ngabarohongkeun kana ayat-ayat kaulah oge ulah nuturkeun anjeun waladina ya yu'minuna bil akhirah
ulah nuturkeun anjeun ka jalma-jalma anu teu ariman kana ayana poe akhir. Saur Gusti Allah Muhammad, anjeun ulah nuturkeun kana kahayangna jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulah. Ieu jalma-jalma urang musyrikin teh geus ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah. Terpercaya karena dauhan Gusti Allah dina ayat suci Al-Quran. Ieu hitobna kapungkur ka jalma-jalma jahiliyah urang Arab nya. Lamun dibacakeun peuting ayeuna nu dimaksud nu dihitoban jalma-jalma nu aya di zaman ayeuna, ulah rek nuturkeun anjeun karena jaka jalma-jalma anu geus ngabarohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah anu mung diatur ku aturan Gusti Allah anu terpercaya kana dauhan Gusti Allah. Ulah dituturkeun keun bae kahayang manehanana kitu mangan ulah dituturkeun wae. Ulah dituturkeun jalma-jalma anu geus naon teh ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah anu teu percaya kana dauhan Gusti Allah, anu teu daek iman ka Gusti Allah, dititah iman teu daek iman, dititah bener teu daek bener. Ta jalma-jalma anu sapertikeun kitu teh ulah dituturkeun ku anjeun Muhammad. Tuluy deui ulah dituturkeun teh jalma-jalma anu teu percaya kana ayana alam akhirat. Nya alam akhirat teh barang anu mungkin ngan mungkinna mungkin muqayyad, yakin dikuatan dina Quran tentang ayana alam akhirat. Nya sanajan barang anu gaib ayana surga ayana neraka eta teh barang anu gaib nu teu katingali ku urang, termasuk ayana Gusti Allah ngan Al-Qur'an kalamullah geus ngajelaskeun tentang ayana eta nu kabeh. Ayana Gusti Allah dina Quran dijelaskeun kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Muhammad bejakeun ka sakabeh manusia saha anu geus mangeranan langit, saha anu geus mangeranan bumi, bejakeun ku anjeun Muhammad ka sakabeh manusia kaula Allah anu pangeranana nu mangeranan langit jeung nu mangeranan bumi. Nya eta penjelasan dina Quran. Tuluy ayana alam akhirat anu disebutkeun poe kiamat itu geus jelas dina Quran teh dijelaskeun. Nya cirina jalma anu akan mendapatkan kebahagiaan anu abadi teh wabil akhirati hum yuqinun. Dina surat naon tah? Surat naon teh wabil akhirati hum yuqinun teh? Surat naon? Surat Al-Baqarah. Nya pada permulaan awal surat ieu Gusti Allah nandak ngajelaskeun bahwa jalma-jalma anu bakal kaasupkeun golongan jalma nu bagja teh yaitu jalma anu iman kana ayana poe akhirat. Anu poe akhirat teh poe panganggesan, poe panungtungan moal aya di poe salian ti poe akhirat. Alam padang poe panjang geus moal aya deui beurang jeung peuting alam akhirat mah. Moal jiga di dunia ayeuna aya beurang aya peuting, di akhirat mangke moal aya beurang moal aya peuting caang we terus. Itu alam akhirat anu sok disebatkeun poe kiamat teh. Hari hartina poe kiamat teh hari kebangkitan.
di mana setiap manusia akan dibangkitkeun deui tina jero pakuburanana. Tah lamun jalma teu percaya kana ayana alam akhirat, itu nandakeun jalma anu kufur. Ulah dituturkeun ku anjeun jalma-jalma nu kufur mah anu teu percaya kana ayana alam akhirat, anu teu percaya kana ayana balesan ti Gusti Allah. Ieu nu hade nu goreng nu taat nu maksiat kabehanana ge can dibuktikeun ku Gusti Allah ganjaranana. Anu taat nu ngaji nu mata karese asup ge ngaji teh kitu. Sabab teu katingali ganjaranana beda jeung nu rek tahlil katingali bungkusanana gura-giru asup. Nya. Kana ngaji mah hese rek asupna teh dulu. Ni cepel. Gitu. Beda jeung nu rek tahlil can datang ge ustadna wo geus pinung imah teh geus katingali bungkusanana. Talamun apaleun mah jalma nu ngaji bakal dibere ganjaran ku Gusti Allah anu langkung sae tibatan pagaweanana bakal pinuh tempat pangajian teh. Nya sabab engke jaga di akhirat dibalesna. Nu ngaji nu ikhlas mangke di akhirat diburuhanana. Anu doraka nu teu daek ngaji ayeuna di alam dunya engke disiksana teh jaga di akhirat. Nu matak nu teu ngaji teh asa teu dosa kekelenangan we kaditu tadi. Sabab can dibuktikeun ku Gusti Allah siksaanana keur jalma nu teu taat ka Gusti Allah. Engke jaga di akhirat. Nya litujza kullu nafsin bima tas'a, akan dibalas setiap manusia dengan perbuatan manusia tersebut. Nu hade balesanana bakal hade, nu goreng bakal goreng. Taulah dituturkeun ku anjeun Muhammad jalma-jalma nu teu percaya nu teu yakinin kana alam akhirat. Cirina jalma anu moal bagja teh jalma-jalma anu teu yakin kana ayana alam akhirat. Tong boro-boro batur jalma musyrikin geus puguh Yahudi Nasrani. Sakapeung mah jalma muslimah ge teu yakinin kana alam akhirat, teu yakinin kana ayana balesan ti Gusti Allah, jeung teu yakinin kana ayana siksa ti Gusti Allah engke jaga di akhirat. Nu matak hare-hare dina parentahan Gusti Allah ngahajakeun dina maksiat ka Gusti Allah lantaran ku Gusti Allah can ditembongkeun balesanana jeung siksaana. Lamun ditembongkeun balesanana jeung siksaanana mah jelema pasti bakal kabita jeung bakal sieun. Kabita ngalaksanakeun amal soleh bakal sieun tina ngalaksanakeun maksiat. Maka saur Gusti Allah teh wahum bi rabbihim ya'dilun. Ari eta jalma-jalma musyrikin teh ka pangeranana eta jalma-jalma teh ya'diluna eta nu sok parindah kabeh. Tegesna parindah kabeh teh hartina ngalakukeun pamusyrikan ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah. Itu jalma-jalma anu musyrik. Anu maranehanana hiji maranehanana teh naon ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah jalma musyrik teh. Nu kadua teu iman kana alam akhirat, nu katilu manehanana ngamusyrikeun ka Gusti Allah ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah. Tak termasuk jalma-jalma musyrikin jalma kafir ayeuna teh Pak. Nya Yahudi jeung Nasrani nu ayeuna teh musyrik ka Gusti Allah. Percaya ka Gusti Allah jeung percaya kasalian ti Gusti Allah. Beres ayat sabaraha? Ayat 150 ulugkeun we kantun ngabahas kapayuna nyaeta
Kul ta'alau asluma harrama rabbukum alaikum. Ya, derogatan tadi. Nanjane Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu jeung teu meunang naroskeun sayan kana hiji perkara inda malalati dina nalika bosenna nu jadi guru wa yurahiya jeung ngariksa al waqta kana waktu bal wala yaduqa jeung teu meunang ngetrok al baba kana lawang pantok bal yasbiru balika sabar hatta yahruja sehingga keluar ieu guru pal hasil mangka ri hasilna ieu papatah anau saestuna kalakuan sareng tingkah yatlubu nyukrih jalma anu ngaji ridohu kana ridona nu jadi guru waya jetanibu jeung ngajauhan sahotahu kana bebendona ieu guru wayang tasilu jeung migawe amrohu kana parentahna nu jadi guru bi ghairi maksiatillah dina salian ti maksiat ka Gusti Allah Ta'ala maha luhur Gusti Allah wala ta'ata jeung teu meunang taat lima lukin kaiji makhluk lima syatil khaliq dina maksiat kapangeran ieu makhluk wala yas'alu inda malalati sayan inda malalati
diantawisna kalebetkeun kana ngagungkeun anu jadi guru, ngamuliakeun anu jadi guru teh nyaeta saur kamari wala yaksurul kalam indahu, teu meunang loba nyarita, loba nyarios disandingan anu jadi guru. Sabab terkadang loba nyarios di payunan jadi guru, terkadang ngajantenkeun pilara anu janten guru. Terasna deui wala yasalu sayan inda malalati, teu meunang naroskeun hiji perkara anu jadi guru dina nalika bosenna eta guru. Sok aya ningnya cek guruna teh kahartos cung abdi ngacung naroskeun deui, geus dijawab itu naroskeun deui teh teh kaini nya. Ketika guru geus bosen ngajawab teu meunang naroskeun. Jadi diantawisna ngamuliakeun anu janten guru teh teu meunang naroskeun kana hiji perkara dina nalika bosenna eta guru ngawaler kana eta patarosa. Wa yura'iyal waqta oge diantawisna ngamuliakeun nu jadi guru teh kudu ngariksa kana waktu. Artina ngariksa kana waktu teh kudu sabar jeung nu jadi guru teh, di mana aya kaperluan. Cek di dia wala yadukal baba bal yasbiru hatta yaruja. Aya peryogi kanu janten guru kudu ngariksa kana waktu ulah krok nya ngetrokan panto balik tak kedah sabar dugikeun ka eta guru kaluar ti bumi nya pasti bakal anu apaleun aya tamu na meureun kitu nya teras dibuka tah kitu ye diantawisna nu kalebetkeun kana ngamuliakeun anu janten. Walhasil anahu yutlabu yatlubu ridahu wa yatanibu sahotahu. Jadi hasil tina eta keterangan nu kabeh teh nya keur jalma nu ngaji anahu yatlubu ridahu saestuna eta jalma nu ngaji teh nyupri kana ridona anu jadi guru wa yajtanibu sahotahu nganebihan kana babenduna eta guru. Jadi ulah guru teh nepikeun ka keheul nya. Kerja manu ngaji kudu nyuprih ridona guru ngajauhan tina perkara nu matak ngajadikeun bebendon anu jadi guru eta penting kan. Sabab eta teh kalebetkeun kana ngamuliakeun anu janten guru. Saur kamari diantarana takdim kana ilmu teh tauqiru ahlihi ngagungkeun ahli ilmu oge ngagungkeun anu jadi guru. Maka saterasna deui wayam tasilu amrahu fi ghairi maksiatillahi ta'ala oge ngalakukeun kana panitah nu jadi guru dina salian ti maksiat ka Gusti Allah. Naon anu dipiwarang ku guru asal ulah pada melan maksiat lakukeun urang itunya. Taeta teh diantawisna ngamuliakeun anu janten guru. Sabab ari maksiat ka Gusti Allah mah teu meunang nya. Lantaran wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq
teu meunang teu dimeunangkeun taat ka hiji jalma karena rek maksiat ka pangeranana ka holikna ka Gusti Allah. Ari guru nitah teu balik mah teu teunggeuh, tah eta mah ulah nya, eta mah maksiat ka Gusti Allah. Tu si anu cokot duitna tah eta mah teu meunang. Haran bidamel setiap wanita guru anu asalkeun ulah maksiat ka Gusti Allah. Itu diantawisna anu kalebetkeun kana ngamuliakeun anu janten guru. Ieu kahartos kusadayana kahartos. Nya hiji naonna kamari? Papatahna teh ngamuliakeun anu janten guru teh. Ulah mapah dipayuneun anu janten guru. Teras ulah calik dina tempat calikna guru. Teu meunang ngawitan nyarios disandingan guru kajaba di widi. Teu meunang nyeurkeun kana nyarios disandingan guru. Teras teu meunang naroskeun kana hiji perkara dina nalika bosna anu janten guru. Ya kan, eta diantawisna anu kalebetkeun kana ngagungkeun atanapi ngamuliakeun anu janten guru. Beres kantun wa min tauqirihi tauqiru auladi.